Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Peri Sekaryana di kelas 11 IPS tilu badai macakeun teks biantara tentang perpisahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti payun mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dumana dina kesempatan ayeuna simkuring sadaya bisa kempel. Hadirin sadaya anu simkuring dipika hormat. Simkuring nyungkeunkeun waktos kanggo abdi ngawakilkeun rerencangan dina raraga perpisahan ieu. Untuk karaos atau 3 tahun abdi di dieu nu mana ayeuna puncakna. Arurang sadaya bakal papisah di sakola ieu. Henteu hilap abdi ngawakilkeun rerencangan ngahaturkeun reunuhun ka bapa sareng ibu guru anu eutos loba ngajarkeun berbagai hal. Mugi anu diajarkeun ku bapa sareng ibu guru tiasa dimanfaatkeun. Mugi-mugi amal kasayan bapa ibu guru kenging walasan ti Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu ti abdi hapunten bisi aya kesalahan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.